Geningan eta anu diteangan teh. Aduh. Bah mananya? Bah dieu sugan dieu. Diteangan teh hese duhur euy. Keur ieu. Tah aya. Kuduna nu rada ieu mah kieu. Duhur. Ieu mah kieu duhur. Tah ieu ya. Kudu rada gede. Keur ngarojokna teh euy. Jadi lamun teu gede mah sok. Namun teh ngaranna teh? Heeh sok hese geuning. Hese we kitu. Dirajokeun teh tah ieu lur neangan ieu. Sebatang paku. Keur naon cenah sebatang paku? Keur narojok ieu dulu. Narojok ieu terus tah. Urang takol. Lamunan we akol tarik. Tarik teuing mah bisi kana panangan gitu lur. Pan kitu jadi nyeri gitu panangan. Ieu mah tah si paku ieu mah keur narojok ieu hungkul ameh rata gitu dulu. Geus meunang sakieu lur tuh ngaliangan. Jero keneh. Da gagang bedogna panjang. Sakieu tah dulu tah. Jadi lila keneh gitu. Terus dikorek-korek we terus. Can jero mah gitu. Teu bisa ayeuna jero isukan deui. Masih keneh aya waktu, masih keneh aya poe ulah disakaliguskeun ayeuna gitu dulu. Jadi lamun disakaliguskeun ayeuna mah bisi gitu. Bisi hujan teh ada waktunya. Waktu geus buriet gitu. Geus buriet waktu teh. Geus paroe gitu dulu. Jadi kudu sa bebeunanganna we. Beunanganna sakumaha? Rem heula gitu. Jadi engke teruskeun deui. Selagi ada waktu, ada kesempatan gitu. Kesempatan mah selalu ada gitu dulu.